Dinas hiji lagu teh aya sabaraha dongkari atau napi teh ornamen vokal anu dianggo penapasan dia Prahma teh nya orang teh bami dina ilmu pengetahuan umum panginten disebutna teh biologis lah gitu nya. Biologis sareng dilebat teh aya proses biologi aya proses fisika. Terus upami metafisikna sapertos kumaha. Nah raket patalina sareng tembang Sunda Cianjuran gitu. Laras. Sampurasun pamirsa YouTube sadayana. Tepang deui sareng simkuring dina Warta Jati Sunda nyaeta wancina ngaguar tatapakan jaga titilar seni tur budaya Sunda. Dina danget ieu tangtos urang masih mikasono naon wae anu tiasa dipedar tina pidangan atanapi sajian tembang Sunda Cianjuran. Nah dina danget ieu pedaran dina Warta Jati Sunda anu baris dipidangkeun nyaeta teknik pernapasan tembang Sunda Cianjuran numutkeun atanapi anu raket patalina sareng ilmu fisika oge metafisika. Tah kumaha guaranana tangtos urang bakal nyakseni sasarengan. Nanging sateu acana mangga sadayana urang tampi tembang Sunda Cianjuran anu bade dihaleuangkeun ku Ibu Juru Kawih Ibu Dewi Mediayanti sareng Kang Tata Sutariat SSI anu bade midangkeun mamaos tembang Sunda Cianjuran dina wanda rarancagan nyaeta Bayubud diteraskeun kana Liwung kalayan panamihna Gaya. Wilujeng ngadangukeun. Pajajaran tila Siliwangi wawangi kasilih jenengan kiwari dayeuhna Bogor batu tulis nu kantun kantun liwung jara dipikir mikir tulisanna henteu surud liwung keteleuman kokojayan di Ciliwung nunjang ngidul Siliwangi nus di pamoyanan.
lahir dikadarkeun kuno agung aya kadar nu utama ulas asih kasih abdi kukituna abdi moleh ngantosan ku indung sering dikantun teramata nyeri hati ku indung sering dikantun teramata nyeri hati ku bapa abdi ditilar taramata geripik nah ari ku panutan mana nyeri teuing siang wengi ulang jantung ari rasku nasib diri siang wengi ulang jantung hari rasku nasib diri teu aya hilih-hilihna seueur ka nyeri kapeuring kumaha atuh kumaha sangkan cager pikir abdi Nemai kasangakeun runtuyan lagu dina mamaos tembang Sunda Cianjuran dina Wanda Rarancagan nyaeta Bayubud Liwung Kalayan Panamihna Gaya. Tah, urang langsung wae panginten simkuring nepangan deui saderek-saderek urang sadayana anu sami-sami sumping di ieu patempatan. Nya haturan Kang Tata, Orang Sampurasun. Rampes Teh Dewi, kumaha Kang Dodi, Kang Hanhan oge anu disagedengeun simkuring pisan di dieu Kang Asep. Kumaha sadayana dararamangnya. Aya dina ginulur karahayuannya ginanjar kawilujengan. Anu tadi dicarioskeun Kang Tata langsung wae teknik pernapasan dina tembang Sunda Cianjuran raket patalina sareng ilmu fisika sareng metafisika. Nah eta teh kumaha nanti maksudna biasa dijentrekeun panginten. Panginten ki upami sadaya musik eta napi lagu gitu nya sok nganggo teknik pan kanggo ngalagukeunana kanggo nganyanyikeunana biasana aya nu teknik pernapasan perut, pernapasan dia tanapi diafragma, aya pernapasan dada. Oge nya aya nu nganggo laring tanapi tenggorokan. Mohon. Tadina Cianjuran mah biasana ku para sepuh kapungkur termasuk pun guru ti payun ngaulang teh nyata ku pernapasan perut atanapi diafragma paminum nama janten
pami udara di sesep gitu nya. Enten anu di eusi teh rongga dilebarkan rongga dia prahmana antawis rusuk anu terakhir minta tulang rusuk. Nah di dia anu dieusian ku oksigen tapi udara teh nyata dina patuangan tapi perut gitu. Gitu panten dina teknik pernapasan perut eta. Janten si puseur tanagi teh engke kanggo ngadugikeun tembang teh nyata ku kontraksina diafragma. Sapertos aya teknik dina tembang surama namina teh dongkari gini disebutna teh janten ornamen-ornamen vokal sok disebatna teh dongkari gitu. Dina Cianjuran mah pami di Nusanes panginten benten deui nya. Apami di musik barat biasana disebatna teh vibrato gitu. Vibra gitu disebatna teh vibra umumna teh. Tah dina Cianjuran mah namina dongkari. Nah supados dongkari eta pangenten luyu sareng laguna pami dina hiji lagu teh aya sabaraha dongkari atawa nepi teh ornamen vokal anu dianggo. Geuningan dina papantunna kieu, dina jemplangan kieu, dina dugungan kieu besok benten-benten gitu. Tah pangenten carana teh ku pernapasan diafragma. Nah, pernapasan diafragma teh pangenten anu dina awak urang. Dina urang teh pami dina ilmu pengetahuan umum pangenten disebutna teh biologis lah gitu nya. Biologis. Sarang di lebat teh aya proses biologi, aya proses fisika, mulai pami aya udara berarti aya oksigen anu dihirup, da proses pernapasan lah, respirasi namanya teh. Tah upami aya pami ditinggal tina ilmu pengetahuan alam mah, jadi orang teh dina proses pernapasan diafragma teh orang nyesep oksigen. Nah diproses secara fisika biologis gitu. Nah janten upami dina ieu mah janten tanaga lah, janten energi gitu. Dina pernapasan eta teh. Nah, janten we energina museur pami dina prahma museur dina perut, dina puseur pami dina saur dina ilmu Chinese mah cina gitu dina puseur ke bawah teh energi puseur nu di awak urang lah gitu. Nah dina teh puseur tanaga di dinya kalawarkeunna dina suanten gitu. Tapi sebagai proses biologisna atau napi fisikana gitu. Jadi aya pertukaran oksigen nu kaluarkeunna janten karbon dioksida lah gitu. Nah, sebagai eta. Tah eta teh pangenten dina proses eta teh disebut respirasi seluler janten mangrupikeun pertukaran antara oksigen sareng karbon dioksida. Orang ngaluarkeun oksida kan dilebat ditukar karena proses eta teh kalebetna proses fisika biologis pangenten. Dipandang tina ilmu fisika. Teras oge upami nembang biasana pangenten Teh Dewi sok panas itu ya karena ieu teh geuningannya janten haneut gitu dah. Tah eta teh pangenten proses fisikawi tina energi gerak anu gerakan ku diafragma teh janten panas pangenten. Nah sami sareng kieu lah kieu ge nya geuningan sok panas gitu ya. Tah komo ieu kontraksi perut dina teknik pernapasan janten kana tubuh teh hangat gitu. Janten ku dina nembangkeun Cianjuran ieu janten tiasa menghangatkan tubuh atau ngahaneutan awak gitu. Jadi sebagai proses fisika oge sami. Upami kabulusan, upami cuaca kirang Nah, awan kantun nembang Cianjuran gitu. Komo ditambih ku eta aya kimia. Aya kimiana. Janten prosesna langkung ieu deui nya langsung kolaboratif deui. Terus upami metafisikna sapertos kumaha. Nah raket patalina sareng tembang Sunda Cianjuran gitu. Laras. Tadi teh anu tiasa ngadekeutkeun urang sareng puseur tanagi di urang mun dina Chinese mah disebut teh cina gitu. Aliran ci gitu. Upami
orang ngadug ieukeun ngaluarkeun napas, ngalabatkeun napas teh samejeng mengalirkan energi ci na gitu dina energi atanapi ngagunakeun tanagi puseur lah gitu. Kanggo ngadugikeun tembang. Makana sok tiasa menggetarkan rasa ini ku ngagunakeun tiasa aya bulu punduk cenah muriding gitu. Eta kan sami sareng proses fisika oge muriding ge kan upami penghapus dirinya sok ieu teh ngarangkat deui nya. Mohon. Nah eta aya magnet lah. Nah eta teh aya energi nu tiasa nyengkatkeun bulu ieu. Jadi ku upami suara teh panginten energi sebagai energi gitu, gelombang suara. Janten sanes aya pangaruh kumaha aya hubungan sareng lalembut atanapi kumaha. Ya panginten sapertos kitu teh dipandangna upami teu aya wujudnya. Upami aya wujud disebut materi, upami teu aya disebutna energi. Sami we medan magnet kan teu katingal. Mohon. Terus teu. Mohon. Nah, tiasa tarik menarik, tolak menolak. Nah, eta kan upami di henteu dilusuri secara fisika mah disebutna teh tenaga dalam gaib lah gitu, ilmu gaiban gitu. Tapi upami di terus di etang pokoknya di ku alat gitu nya medan magnetna saha kumaha kan. Janten logika gitu. Mohon, janten aya pangaruhna oge nya metafisik, fisika biologis tadi dijelaskeunnya. Terus aya pedara naon deui tah Kang Tata? Tah dina ngadugikeun khususna dina tembang boh anu ngadangkeun pengintennya ku ngadugikeun ku nembangkeun Cianjur urang teh konsentrasi penuh kan dina nembangkeun mamaosna atanapi panambihna gitu. Janten weh tiasa menjiwai, tiasa membangun kesadaran mindfulness pamidina. Jadi kesadaran akan saat ini gitu. Pamicek umum nama lah gitu nya. Kesadar orang teh menuju nembang. Jadi konsentrasi penuh inti nama gitu. Kan eta teh seurang mah pamidina naon teh yoga atau meditasi eta teh nu diparyogikeun bae nya mindfulness teh anu diudag gitu teh. Laras kan relaksasi gitu. Kan orang teh dina nembang janten we mindfulness kesadaran penuh. Jadi sami sareng meditasi gerak lah gitu. Meditasi ngaluarkeun suanten gitu. Dina sabaraha kepercayaan oge aya meditasi anu berbentuk gumaman atanapi huruf gitu. Tapi om gitu. Oh, leres. Terus Tetapi ieu teh tadi anu disebat dina aturan-aturan tembang Sunda Cianjuran teh eta teh dongkari nya, pan dongkari. leres. Nah, dina seni-seni vokal khususnya seni sekar Sunda kawih we. Eta sami aya sapertos kieu gitu. Rupina namina ornamentasi vokal mah aya. Mung panginten dina Cianjuran mah memang khas gitu seueur dongkawi malihan dina penelitian Ibu Elis Rosliani mah nyebatkeun aya 17 dongkari. Jadi gedag, jengkat gitu. Inghak kirang apa beli 17 teh. Geso golosor cenah ya. Seueur pisan anu nembe ka penak teh nya 17. Malihan di aya kode-kodena lah gitu. Aya mah ibu-ibu sok cacing unggulnya eta Ibu Elis Rosliani mah sebagai panginten anu ngawalang di SMKI tentu rada gampil nganempakeun ka barangkali kode-kode gitu. Kode. Mohon tah abdi mah nguping mung dua nguping dongkari teh, 2 rupi gitu nya. Di hilap di saha nu nyeratna biografi Ibu Hajah Eis Komariah. Tah aya disebut teh renghik jenghak. Inghak jenghak naon sapertos. Jengkat. Sapertos kitu nya. Tah eta teh memang upami abdi nguping suanten almarhumah Ibu Hajah Eis Komariah sok benten gitunya oh nu kieu Cianjuran teh janten we standar Cianjuran teh kedahna sapertos kieu tapi nah aya oge kreativitasna atanapi pangropea ti
para penembang zaman kiwari gitu tanapi kedah sapertos ibu euis wae gitu. Memang janten aya rohang atanapi aya ieu anu saluas-luasna tiasa berkreasi. Namun dina eta teh kauger teh ya pami dina papantunan kedah gitu. Aya pakemna rasa teh ya, teras aya dongkari eta teh memang tos ngahiji sareng laguna gitu. Memang aya sabaraha versi, baturan dina papatet we aya opat gitu. Malihan langkung ti opat, mungkin benten-benten tempat sok benten. Aya ieu mah gaya Garut, gaya Cianjur, gaya Bandung gitu. Eta mangrupikeun kreativitas panginten. Sami mung henteu leupas tina ugeran gitu. Ugeran anu pokokna lah gitu, laguna. Guru laguna teh papawatat teh kitu atanapi lagu goyong teh kitu. Mung dina variasi dongkarina biasana aya nu benten sakedik sapertos goyong, aya nu goyong dipetitkeun, aya nu henteu gitu. Dina Sinom Dagung aya 2 rupi, dina Bayubud oge aya 2 rupi, aya nu pondok, aya nu panjang, dina Pangapungan aya opat. Sabaraha versi eta teh nunjukkeun berarti kreativitas ageng gitu ieuna ruangna gitu. Entah berarti ngandung hartos janten tos aya prinsip-prinsip atau tadi teh ugeran teh anu parantos diwates teh sapertos kitu. Saupamina ieu mah, saupamina ya mararangkali zaman kiwari bade ngaropea tembang Sunda Cianjuran kitunya ngadamel lagu enggal, tabuhan enggal, urang oge tos nyakseni panginten sadayana aya Sekar Anyar sareng sajabina. Nah eta teh teu moal naon gitu atanapi tos benten deui klasifikasi atanapi masih keneh dina ruang lingkup tembang Sunda Cianjuran gitu. Rupina tiasa ditinggal laguna pangintennya. Da Cianjuran ge sami kan dina bangsa harita mah sebagai modern kontemporer. Terus dina tahun bangsa diceritakeun mah ta ayeuna ge panginten tiasa bae aya anu sapertos katemnya nyanak tina tembang sareng kawih tembang lah gitu. Jadi dihijikeun gitu. Eta ge nyanak ugeranna tina Cianjuran nyan katem atanapi jadi Sekar Anyar. Kawih sareng tembang dihijikeun gitu. Nah eta ge salah sawios bentuk atanapi janten nu enggal gitu. Terus pami dilebetkeun ka Cianjuran mah lupina teu tiasa dilebetkeun da atos gitu. Patokan atos langkung lebih gitu nyimpangna da eta mah gitu. Da eta mah dina Cianjuran mah tos aya mamaos. Aya panambi gitu. Mohon tah. Bentena sareng kawih anu umum teh mun salagu teh salagu we eta kan. Dina Cianjuran tiasa nu mana wae kan asal rasana sama kami gitu. Leres janten atau pami ngaropea mah tos bentuk kesenian sanes we nya kreatif. Kreasi sanes dan panginten Cianjuran oge panginten tadi di episode 1 acana pan disanggupkeun tina pantun panginten. Pantun teh aya wawacan panginten aya beluk malian tina pupuh ge aya kan. Nyanak tina pupuh rumpakan. Janten tina pupuh janten tembang Sunda Cianjuran misah deui we ieu mah Cianjuran kitu nya. Aya nu sanes deui misah deui nu sanes tembang beunghar oge nya. Beunghar oge. Tina sisindiran ge aya tina paparikan, tina sisindiran janten lagu Cianjuran, tina pupuh. Aya nu lebetkeun tina pantun jadi nyanakna teh jadi papantunan. Aya oge panami ieu nu laras sorog geuningan. Eta teh tina wawangsalan. Tina wawangsalan aya. Dirangkum kolom teu beunang dipikahayang. Wawangsalan, paparikan, sisindiran janten rumpaka lagu pada anu panambi aya nu mamaos. Lah beunghar pisan atuh. Terus ya beunghar pisannya tembang Sunda Cianjuran teh. Pangga aya nu bade didugikeun Kang Tata didugikeun deui. Eta ngeunaan ieu. Ya panginten cekap panginten da panginten pami aya guarani urang teraskeun ya pada salajengna gitu. Pada ngirit kitu nya. Ngirit waktos maksudna. Ngirit waktosnya. Saya ngirit efektivitas. Soalnya di seueur teuing ge bilih utamina kanu enggal lah kanu generasi enggalnya. Ari anu para kasebuan paratos uninga pangintennya. Mohon, ieu mah da memang sanes ieu kitu nya anu kapendak wae ku abdi kitu nya, anu kapendak bilih seueur anu lepat pamugi tiasa orang silih
emutan. Mohon leres Kang Tangtos ieu mah ieu ge naon teh disebutna teh janten pangaweuruh enggal. Anya simkuring minangka nonoman ya. Simkuring pan masih nonoman Kang. Minangka nonoman. Oge sadayana oge ka boh nonoman boh kasepuhan oge tangtos anu teu acan ieu mah namihan pisan gitu. Tapi langkung ti kitu panginten pamirtup sadayana nya tina cariosan, tina pedaran, tapi oge urang sadayana oge tiasa nyakseni nu kumaha sih tembang Sunda Cianjuran teh. Nu kumaha dongkari-dongkarina teh. Tah atuh dina episode atanapi tepangan dinten ieu mah dicekapkeun wae. Can tata pedaranana tah supados engke tiasa dilajeng deui dina tepangan anu salajengna. Pamirtup sadayana, nah sakitu wae panginten dina Warta Jati Sunda Danget ieu episode ngeunaan teknik pernapasan tembang Sunda Cianjuran numutkeun ilmu fisika biologi sareng metafisika. Tah simkuring dina danget ieu dipungkas ku salah sawios lagu tembang Sunda Cianjuran dina Wanda Panambi nyaeta dina lagu Dareuda mangga nyangakeun sareng simkuring oge seja amit mundur amit mungkur ti pamirtup sadayana tutus langkung ke panghalang bobo sapanon carang sapakan hapunten samudaya kalepatan. Gunung guntur, jalanna ka pepentasan. Amit mundur, amit mundur, amit mundur, ireh bade karantosan. Gunung guntur, jalana ka balik pulang. Amit mundur, amit mundur, amit mundur. Ayeuna waktosna mulang, duh waktosna mulang. Saninten mah, saninten buah saninten dibantun mah, dibantun ka parapatan. Hapunten mah, hapunten abdi hapunten.